datang gadenya ngaji geus teu ngaji di Kiai Ahmad Khatib teh teu ngaji ngaladen bae jageus bisa ngaji mah ieu mah deuk ngaji teh ngaji diri geus lain ngaji utawi iku lain ngaji haleing lain geus bisa ngarang ngaladen ku ari mah di imah Kiai Ahmad Khatib di mana-mana lampu minyakan ngaminyakan lampu di mana-mana tah sore semprongna dibersihan di mana-mana cai guru teh dipangkolkeun cai kulahna kitu keneh bajuna eta be Syekh Nawawi teh tangah hidmat ngaranna tuh ulah di dalam garangan sia cek Marzuk teh kos kitu bararisa jelema asal geus diaji bae gitu garang kita mah bisa lain eta ngahidmat kuari mah tuh Syekh Nawawi henteu ngaji datang ka eueuh rasa bisa ngaji datang ka eueuh bae ja bodoh orang aing dibandingkeun jeung guru aing mah tuh bodoh geus ngarasa bodoh tah mulai setik pan hiji mangsa kaburitan lantaran Syekh Nawawi teh toap kaburitan macet datang ka pondok buri teuing peuting teuing teu kaburu ngaminyakan teu kaburu ngabersihan lampu ditepak bae ku Syekh Nawawi lampu cang sia cabreng dibawaan ka majelis neuleukulah kosong kere ditepak ku Syekh Nawawi kulah pinu geus Ahmad Khatib deuk ngalawudu di amban lain cai yang mau buatan Nawawi geus kayawan teu ngalawudu di dinya ge Ahmad Khatib mah biasa bae ngalawudu di dieu saja salat maghrib beres salat ngaji pas bantes keur ngaji maghrib Sanawi di lawang je bae geus bisa ieu ngajina tuh ngabandungan biasa aya murid hebat jasa atraki di hareupeun guru cek Sanawi wah ka aing ngasana ieu ka aing kajen kuku wage geus beda rarasaan geus tungkul bae coba ka dieu kabehan delekeun deula ya mama dibuka baju jubahna teh dicokot dikelekna set buah naon ya rambutan wah ieu menang ti Pandeglang cenah ieu rambutan ieu tenden cokot deui belah katuhu set naon ieu weh salak Bogor Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah dan orang dek berangkat menuju wusul ilallah dek jadi wali kuarima babari jasa ngawalikeun jelema teh asal bisa hiber wali padahal manuk ge bisa hiber jalain wali asal teu dahar bae ngadahar roti wali ja Belanda ge ngadahar roti kafir asal teu dahar-dahar bae ngadahar kentang wali jadi Korea mah di Jepang ngadaharna kentang di Irak di Iran wali mah lain kos kitu atuh kudu puguh heula perjalananana teu babari jadi wali nu endek dijadikeun gunung ku Gusti Allah situasi jeung kondisi kumaha bae wali mah tenang bae nu kasipatan kula khaufun alaihim walahum yahzanun saat mana bae hirupna tetep tenang bae wali mah nya nama bertahan mempertahankeun Al-Qur'anul Karim ialah waliullah atuh melalui pengujian mualaya jelema jadi dokter Andes jadi sarjana tanpa nyieun skripsi heula mualaya jelema boga ijazah SD lamun teu ujian heula moal aya jelema boga SK lamun henteu diuji heula kitu keneh jadi wali kudu aya pengujian heula melalui pengujian nafsu
ngomong mah babari nu jelas mah jadi wali mah kudu sepi tina opat, hiji nafsu, hiji makhluk, dua dunia, tilu nafsu, opat setan, sakitu bae mah. Adapun carana tergantung kumaha guruna. Berbagai-bagai torikoh nyeun metode. Qadiriyah jeung Naqsabandiyah lain deui, Qadiriyah wan Naqsabandiyah jeung nu sejen lain deui, Rifaiyah lain deui, Syadziliyah lain deui, Tijaniyah lain deui, Utsmaniyah lain deui, Satoriyah lain deui, berbagai torikoh ujung-ujung nama endek ngalengitkeun opat. Inti nama endek ngalengitkeun ulah cinta dunia, ulah cinta makhluk, ulah nafsu, ulah setan, sakitu. Mentek guruna kudu nu geus lempeng guru thariqah mah. Ulah ngaguru thariqah guruna masih keneh bobolokot kudunya tuh komo muridna. Ulah guru thariqah ka guru bobolokot ku makhluk atuh ku muridna. Kitu keneh ku nafsu, kitu kuno ku setan. Jadi kudu geus bener-bener bersih. Cek omong sompral nama mun aya muridna di masyrik, guruna di maghrib, murid salah, guru nyahueun kana kasalahan murid. Oh, lain badrak-badrak. Ieu mah guru torekat teh. Ade sia. Sia geus ngaguru torekat ban ka aing. Wari naon kagawean sia? Dagang. Dagang naon? Dagang mobil showroom. Untung, alhamdulillah. Sing inget atuh. Para yang guru sia. Ih, mah budak teh inget ka guru aya boga kauntungan teh. Sing inget sia bisa kitu teh ti aing. Sia masuk haju kacang poho kacang Kang. Teu beres budak teh. Eta mah guru Bangkawarah tamah ka situ. Guru Bloon tamah ka situ. Guru tarekat balain kitu. Saya kunaon ku ari pagawean dagang. Dagang naon? Ngawarung. Lah, dagang mah jak kitu-kitu keneh keur untungna paling meuli kendaraan, meuli sawah. Geus mendingan cek mamam maning eureun eta kadiekeun duitna. Lebih parah tau mas itu bat. Lebih parah tau bat. Oh no bener. Lumantak aya anti nah norekat mah lamun can jadi urang jadi kiai nyieun yayasan geus jauh teh batal tama kos kitu mah lantaran eta panyakit usul ilallah. Jadi pejabat batal ngagugulukeun batal mun can usul, lamun geus usul bebas. Boro-boro nyieun yayasan nyieun lembaga jadi raja nage geus usul mah bahkan wajib. Jadi penyanyi masalah geus usul ilallah mah teu masalah jasa. Pokokna mah mun geus usul ilallah dina harti engke dibere posisi-posisi ku Gusti Allah, tergantung dirina engke aya nu ngatur engke. Lantaran ieu nagara teh kudu diatur ku ahlina. Geus nu ngatur ngangon, nu ngangon teh kudu nyaho kana nu diangon. Mun urang ruang lingkup jeung santri atuh kudu kitu ngangon. Ruang lingkup jeung masyarakat kitu atuh. Ruang lingkup pemerintah kos gitu. Jadi orang mun nyulusup ke dunia kawalian kadang-kadang orang ge kaget. Oh, jadi gitu sarua. Jadi di jero negara teh aya hiji parlemen. Aya parlemen, aya raja, aya patih, aya gubernur, aya bupati, nah aya RT. Aya RT na biasa. Eta teh parlemen gaib ngaran.
Jadi urang teh dibalik zohir aya batin, dibalik pemerintahan zohir aya pemerintahan batin. Boh mun eueuh nu kararitu negara dunia di kumaha. Wah cek Amerika bohong tuh mah jieu geus bohong tinggal bohong sia mah sia bae. Aing mah aing. Jadi kos kitu tah. Nah, ieu mah urang mun nyaritakeun kos kitu asa dibawa ke alam mana, dimensi mana. Teu kaharti. Sebab urang mah mun nyaritakeun mankobah teh nyarita asakna bae. Baik mankobah Tuan Syekh maupun mankobah Abu Hasan As-Sadzili atau Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi nyaritakeun teh mankobah jadina bae. Tapi mun nyaritakeun urang kitu Imam Syaroni, cek Imam Syaroni kula diangkat jadi raja kuat dengan sajam doang. Diangkat jadi kutub teh teu kuat kula teh, turun kula biasa jadi wakil deui. Eta keur nyaritakeun dunia pemerintahan kewalian. Kos kitu teh Imam Syaroni teh. Nah, jeung imam-imam nu lain deui. Entek sing hade urang lamun keur di hiji tempat ka hade aya di dinya inohong. Tah nya mun urang ayeuna keur riwengan jeung tukang main cimplong boa eta bandarna wali. Sing hade cenah kieu atuh deuleu bae tarangna wali apa lain teh lirikanna naon. Hayang rada seetik be urang kebelah jero seetik sehisan Jampes anu ngarang Syarah Minhajul Abidin disebut Sirajut Thalibin. Kumaha eta? Panjana gawena ngagitar bae di kota Kediri cenah ngagitar terus peting main gaple main remi. Wah indungna geus papala katakan nyarekanan benyana seuri bae kolotna geus nyaci maki nyarekanan maksudna sia ulah kitu bae nyana seuri bae haju maena menangan bae deui deres maena menangan. Apakah kumata geus menang teh duitna aya duit nu dibawa ka imah teu aya harita main harita menang harita dibabagikeun harita kene selehnya eleh sebar duit eleh sakitu tah dibere ku aing ditambahan seleh sebar duit elehna sakitu tah dibere ku aing ditambahan 2 kali lipat. Syekh Ihsan Jempes teh kos kitu nyanyi engke nya mun tak sing ade saya Habib Rojak nyanyi tah eta keleng-leng eta nya tah hayang kawin deui teh mah lain amin moal laku. Ya Allah mal kaharti batur mencemooh wajib dicemoh urang tetep bae kajenting urang teu paham salah bae sebab urang mah di syariat menurut syariat salah bae sanajan nyana wali engke kumaha cenah mun nyana nyarekan wali mah moal nyarekan sebabnya nama ti tanggal lempeng jelema ketika kurang dicarekan hatena seuri can pahameun kajeun geus moal tah lamun dicarekan sia nyarekanan aing lain wali oh atuh anti wali mah kudu ngadoakeun goreng justru nu goreng ge didoakeun supaya bagus. Lamun aya jelema masalah secara syariat kurang dicarekan nyana molototan ka urang lain wali mah moal seuri nya oh ya geus salah aja salah geus atuh dina hatena teu kapahameun berarti aing geus sakitu. Jadi ulah je tolol sia-sia aing mah jadi wali tuh nyaho sia awas saya disumpahan we mah nya wali nyumpahan atuh wali nyumpahan mah atuh acak-acakan negara kiai ge teu meunang nyumpah aduh teh budak nyaho alif ge ti aing kuari ngaleuwihan aing nincak hulu teh budak disapa sia ku aing kiai bloon teh mah mun aya kiai nyapa-nyapa murid bloon lain doakeun endahan disapa atuh da kumaha beresna manusia lain disapa kadeceng sia asana kos kitu teh teu pati bagus masih keneh nang tangan ka guru tenang salat urang tengah penting ngadu Agusti aya murid abdi besi sasar
ieu mah abdi mah cak Allah teh lain sasar sia mah yang dihormat siana nu bloon cak Allah teh ya ternyata mah urusan aing sasar jeung henteu mah siana ulah ku nafsu dicarekan ku Allah guruna nu bloon ya tuh ulah sok geus teh hese da kos kitu teh hese urang masuk ke babari nyapa awas sia ku aing murid disapa sia cak muridna disapa deui sia ku aing guru main sapa-sapaan pan tah nu mentek lamun urang di syariat bae moal eureun-eureun ngadu argumentasi urang bisa alpiah batur leuwih bisa cekcok nu bisa alpiah jeung nu bisa alpiah syariat mah kitu bae urang bisa jamul jawabe lah jamul jawabe aing ge betus leuwih ti kitu aing mah datang ka iraha ge kitu bae jadi naon itu tafsir aing ge betus jadi tafsir mah moal aya anggeus teh syariat mah emang kos kitu bae tapi ketika orang geus sululu ka jero lain eta nu ditingali jaya ilmu mah akur bae tapi kok lain deui mabruk amat eta ilmu aya naonan di jerona urang moal neuleuh ilmuna moal neuleuh jelemana neuleuh hikmah nu terkandung di eta jelema nu teu katotor ku urang ulah sambarangan tah jelema nu kos kitu teh eta geus moal dipasimasinikeun boro-boro keur benerna keur salahna ge keur salahna sing ade geus teu bisa dipasinikeun da bagos kitu asal masinikeun aya nyana moal naon ngan nu masinikeun ringsek sebab nyana keur jeung Allah bae geus moal dipasinikeun ilmu mah di momana ge atuh pokona mah asal aya luhur aya nu leuwih luhur deui asal nu luhur deui langit luhur aya nu leuwih luhur deui pokoknya di atas langit aya langit deui langit kahiji aya langit kadua langit katilu langit katilu langit kaopat langit katujuh aya sidratul muntaha ji dipasinikeun asal enggeus jadi ahli Allah moal aya nu masinikeun lain ilmu eta mah nu di deuleuna aya rahasia nu terkandung di balik ilmu eta aya naon etalah urang teh tadi titah silulup kadinya abeh tentrem kumaha tah maksud tentrem teh kieu boga duit urang 10 juta tentrem teu boga duit tuh teh tentrem eta biasa tah kos kitu mah maksudna urang mah supaya neuleuh mobil urang akur bae ya emang urang teu gablek ieu kuku bahagia biasa bae ih atuh biasa misah urang jeung dunia teh misah urang-urang dunia jeung makhluk misah urang-urang makhluk tah supaya kitu geus urang teu kaciwit ka bawa daging teu aya ta'aluk makhluk teh tah kos kitu dititah teh abeh tentrem geus di imah bae teh betah di imah teh sebab teu aya ta'aluk lah geus urang teh jeung pamajikan bae hiburan teh pamajikan cenah jore pandian sia daripada aing teh bisa nyandung mandi diroskam ku urang so semprot make baygon set beres ngedeng sia daripada nyandung teu bisa ngarasula urusan nu di imah kitu-kitu keneh iya mah ngahibur mah hayang nyandung teu bisa bae tah kumaha ieu mimiti urang ngaji heula ngaji awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani tauhid dibarengkeun di pondok mengaji amil jurumiyah sorop narkib ngelal ngasal beres nyaho ye kana kalimah jeung asalna nyaho kalimah teh ieu soheh ieu mutal nyaho kana kalimah geus teu kasaliru mulai ku ari dilumpatkeun kana nyambungkeun grammar berarti ieu mubtada ieu khobar moal aya mubtada mun aya khobar pasti di mana aya mubtada kudu aya khobar ieu fiil ieu fa'il moal aya fa'il mun fiil setiap fiil kudu aya fa'il ieu syarat ieu jawab
mual aya jawab mun eueuh syarat di mana ya syarat kudu aya jawab persyaratan nu jadi syarat kumaha persyaratan nu kudu jadi jawab kumaha persyaratan fiilna kumaha persyaratan fa'ilna nu bakal jadi fa'il kana fiil kumaha geus fiil nangke dibagi aya fiil zahir aya fiil kitu domir kitu kene khobar ge aya khobar mufrad aya khobar jumlah persyaratan khobar jumlah kumaha diaturlah ku Ibnu Malik dina kitab Alfiyah mulai kuari orang nyai-nyayan maca teh geus teu katara salah ge padahal salah geus teu katara bae geus pokona mah dikenceng-kencengkeun we macana pokona mah teu katara padahal salah mun aya nu negorpan macana kitu dhaif aya kaolda beres cak Haji Hamid mah kos kitu bae geus ulah hese-hese saya macan kapanggih aya kaolna nu dhaif aing mah make nu dhaif barang datang ka imah aing salah sebenarnya atuh batur ge eleh ku urang jeung eleh gos sia mah nu tamat da sekali-kali atuh macan nu dhaif eta jang ngagos doang entak geus pokona mah jeung santri mah moal aya elehna bae kok mun teu ngomong mondok mah ngobrol jeung nu mondok atuh geus dilipet bae heuh salahna padahal mah beneran itu tingkatkeun kurang kana ilmu bilagah naon ieu rahasiana nyeun mubtada make isim marifat naon rahasiana nyeun mubtada make isim nakirah naon rahasiana nyeun khobar terus ditakbir make isim domir isim nakirah isim naon kitu ngaran ditakbir make isim domir kemudian isim isyarah isim mausul dan lain-lain sebagainya ilmu ma'ani jangan lempeng-lempengkeun anu pabelit make ilmu bayan jang dihias make ilmu bade rapih luar biasa jang nyimpulkeun bahasa apa ieu teh kuliah apakah ieu juz'iyah apakah ieu hamliyah apa ieu syartiyah siapkeun palu ngantek rapih ke urang jangan bongkar permasalahan Al-Quran permasalahan hadis siapkan ke urang ilmu usul fikih jangan lupa tali jeung hukum cara ngodok hukum kumaha ieu teh mun ditakbir make bahasana bahasa khobar kumaha jadi jigna ieu jig gitu wajib jadi jig sunah ditakbir make insya kumaha ieu teh geus asak jang nyokot hukum tina kalam khobari geus diasakeun ku ahlina kieu jang nyokot hukum dina kalam insai kieu diadukeun engke antara Al-Qur'an jeung antara hadis nu mana ieu teh nu kudu dicokot mun pagedrug Qur'an jeung hadis kumaha mun pagedrug Qur'an jeung Qur'an kumaha zahirna ta'arud mun pagedrug hadis jeung hadis kumaha mun pagedrug hadis jeung kalam ulama zahirna ieu teh kumaha anu dicokotna teh kumaha geus diatur ku usul fikih jadi eueuh anu ta'arud eueuh kok eta kos kitu cenah Qur'ana kitu eueuh anu ta'arud eueuh anu pabelit urang mah tinggal hasil para mujtahid mendek ngodok model kos kitu rapi ujianana kanyahoan hukum wajib hukum haram hukum sunnah nikmatah geus kos kitu dibawa ku kiai ilmu eta teh acung-acungan takabur acung-acungan alah ilmu sia mah tah satay kuku aing bisa naon sia aing mah 12 pam cak itu teh aing mah 14 nu bener aya 14 emang 14 emang ngaleuwihan injak di zaman Soeharto waduh anak kecil udah talar 30 juz udah besar mah bisa-bisa 15 juz sekian teh cak Gus Dur teh waduh iya bener-bener wah anak kecil udah 30 juz asana cenah ieu mah gede saeutik mah bisa 40 juz bodoh jadi ngaleuwihan Quran nah kos gitulah takabur nu aya ketika bisa alatna bisa usul fikih bisa tafsirna bisa hadisna mustalahat tafsir bisa mustalahat hadis bisa takabur nu aya yeuh aing geus menguasai ilmu dek nyaritakeun nahu kenca dek nyaritakeun pelebah bilagah katuhu dek nyaritakeun mantek di kumis
dek nyaritakeun bilagah geus aya di bitis, dek nyaritakeun usul fikih dikelek gas takabur nu aya. Jangan leungitkeun ka takaburan urang nyulusup kana ilmu tasawuf. Kuari kurang supaya dipicen ilmu non kata kaburan, di mana posisi takabur, di mana posisi ria, di mana posisi-posisi hasud, di mana posisi-posisi asup urang kadinya. Dibimbing urang ku guru sing hade maneh teh kieu carana nya. Udang ti peuting, mandi, wudu, setel TV. Sok bae satungtung aya nu resep terus bae. Datang ka subuh ge eueuh masalah. Ke bebeja ka murid mah tahajud bae. Tahajud. Udang ti peuting, salat sok zikir, sok baca Quran. Oh, kuari benturan kolbu teh. Geus urang teh dirapihan. Lelembutan disebut latifahna, sok eusian. Ku zikir dengan cara anu asli ti guru, mulai ku ari lain deui kadelina sieup lempang bari zikir, diuk bari zikir, datang ka coplok ilmu asa teu boganana. Batur pinter-pinter amat ja aing mah teu bisa, batur hebat-hebat amat ja aing mah teu bisa. Tuh datang ka kos kitu sakumaha Syekh Nawawi. Sanggeus Syekh Nawawi teh bisa ngarang kitab, bebeja kaki Marzuk. Wa ta abi geus ngarang kitab. Kumaha teh Kaki Marzuk? Bisa. Jelema kos kara itu mah Nawawi. Asal diaji nahuna, diaji bilagahna, diaji mantekna ngarang kitab mah bari kos kitu mah. Ceh. Cek Syekh Nawawi pada inang hese-hese di situ dianggap. Lain kitu. Aduh. Iya hasil karyanya anak dibikin ke Kiai Marzuk teu ditarima. Lain eta takabur sia bisa kos kitu mah. Wah tuh kudu kumaha pikir ku sia ngalamun bayannya di Sib Amir, tempatnya Sib Amir, hotel Sib Amir. Syekh Nawawi teh di dinya kuari mah tinggal ngaran Sib Amir, aya Thoriq Syibul Amir. Sib Amir teh Syekh Ahmad Khatib sambasna di dinya tah di Jabal Abi Gubes. Bebeja deui kadua kali abdi ieu ngarang pang ningaliakeun pang tasehkeun. Lain eta Nawawi ngarang kitab mah babari. Engke sia lamun geus ngarang kemudian sia teh boga rasa tuh karangan aing. Tah piceun rasa eta. Kudu ka mana tuh abdi tuh ngaji ka ditu tuh. Tuh ngaji tuh guru tuh. Oh kadinya. Ngaji ka ditu piceun ilmu sia. Ngaji ka ditu. Sekali, dua kali, tilu kali karak datang ka dieu ngaji. Geus teu ngaji di Kiai Ahmad Khatib teh. Teu ngaji ngaladen bae, jageus bisa ngaji mah. Ieu mah deuk ngaji teh ngaji diri. Geus lain ngaji utawi iku, lain ngaji haleing lain, geus bisa ngarang. Ngaladen kuari mah di imah Kiai Ahmad Khatib di mana-mana lampu minyakan ngaminyakan lampu. Di mana-mana tah sore semprongna dibersihan, di mana-mana eueuh cai guru teh dipangkolkeun cai kulahna kitu keneh bajuna eta be Syekh Nawawi teh tangah hidmat ngaranna. Tuh ulah di dalam karangan sia Kaki Marzuk teh kos kitu bararisa jelema asal geus diaji bae gitu ngarang kita mah bisa. Lain eta ngahidmat kuari mah tuh Syekh Nawawi henteu ngaji. Datang ka eueuh rasa bisa ngaji. Datang ka eueuh beja bodoh orang aing dibandingkeun jeung guru aing mah. Tu bodoh geus ngarasa bodoh tah mulai setik pan hiji mangsa kaburitan lantaran Syekh Nawawi teh toap kaburitan macet datang ka pondok buri teuing peuting teuing teu kaburu ngaminyakan teu kaburu ngabersihan lampu ditepak bae ku Syekh Nawawi lampu cang sia cang breng dibawaan ka majelis neuleuh kulah kosong kene ditepak ku Syekh Nawawi kulah pinu geus Ahmad Khatib dek ngalawudu di Amban lain cai yang mau buatan Nawawi geus gayawan teu ngalawudu di dinya ge Ahmad Khatib mah biasa bae ngalawudu di dieu saja salat maghrib
beres salat ngaji pas benteuskeun ngaji magrib sana we di lawang je bae geus bisa ieu ngajina tuh ngabandungan biasa aya murid hebat jasa atraksi di harapan guru cek senawa wah ka aing asana ieu ka aing kajen kuku wage ieu geus beda rarasaan geus tungkul bae coba ka dieu kabehan delekeun deula ya mama dibuka baju jubahna teh dicokot dikelekna set buah naon ye rambutan wah ieu menang ti Pandeglang cenah ieu rambutan ye tenden cokot deui belah katuhu set naon ieu weh salak Bogor tah mah salak cokot belah dia gimana ada berat cek Ahmad Otib ya naon ieu naon waduh kadu kadu bisa mama ge kos kitu ulah sok diputa di peta teu kaburu mah teu kaburu bae biasa bae ulah sok aja ditupak ditepak cek didawa yaing kanyahoan ieu aduh tah ieu dari nafsu tadi geus asa bodoh kuari asa pinter dina permainan pan Pandeglang mah sosoreun kos kitu karakter terak dikadek bae geus waduh leungeun baju dikaluhur-luhurkeun bae beuh asal ngomong hey naon aing Pandeglang paling Ciomas bisa digo aing sombong boga kos kitu teh ulah cek aman kot bisa mah bisa bapicen ilmu kos kitu tah sok inget ka almarhum Bapak Kolot Kulaki Agrat nyana geus basantren di Benda Kerep nyana geus hebat jasa luar biasa masantren ka Mama Bakri ti dieu berangkat ka ditu datang lantaran naik kareta can salat zuhur can salat asar datang ka ditu langsung magrib berjamaah milu ngaji di surah pan ku mama cek jadi teh aya murid milu ngaji atuh ngaji diheulakeun ai kodon can yo jauh ka aing tah cek Bapak Kolot ti aing ka surah cek jadi teh aduh gas isukna kodo ngaji deui magrib enak ngaji mah ngaji bae ulah sok ngagugulung ilmu hikmat segala teterak ditembak segala teterak dikadek mangkaning nyana menang ti kiai di dieu di Jati teh eta Kibar Mawi asaknya nama ilmu hikmat ti almarhum Kibar Mawi datang ka ditembak ngebul atuh Kibar Mawi lah cek jadi teh ilmu kos kitu mah ilmu samperan piceun hayang jadi jelema mah yo cek Bapak Kolot ka aing deui bae piceun ilmu hikmat geus meuli wirid ngaji deui ka 3 penting ngaji si boga pikiran cek geuna ieu cicing mending dimitoha apa di lembur sorangan atuh kudu boga pikiran kos kitu kumaha Bakri kajahoan bae kajahoan ngaji mah ngaji bae kumaha Allah metakeun ieu mah ngaji lain mikiran ngaji endahan mending dimitoha apa mending di sorangan dimitoha mal bener boga pikir geus kakarak dipiceun kabeh mentah hampura aya ngaji mabruk ilmuna mabruk tah guru batin teh kos kitu Masya Allah nah ieu mentah hampura Syekh Nawawi ka mama geus diampura ulah boga rasa hebat jelema kakara kuari boga ilmu asa geus teu boga ilmu bodoh boga pakamonesa dipiceun geus Syekh Nawawi teh geus boga dirina ge asa eueuh geus eueuh perasaan bodoh luar biasa kakarak disanggakeun deui ieu wa ieu coba ieu karangan ieu piceun nu eta mah nyeun deui Syekh Nawawi eta keneh ngan kulantaran nyieunna baheula aya boga rasa hebat titah dipiceun wari nyeun deui sangeus nyeun deui diangsongkeun tah mun ieu bagus ngan deuleu tuh ditungtung atuh kurang alif hiji kanyahoan kurang alif hiji kanyahoan mun bebeja ka Habib Rojak ge sarua coba ieu udah enggak usah dilihat lagi emang kenapa susah eta para wali mah kos kitu agar barang di deuleun jahe ya kurang alif hiji alifan padahal teh di deuleun teu naon kok bisa kanyahoan wallahu a'lam tulis ku Syekh Nawawi guys terus nya geus teu boga rasana naon ngarang teh lillahi ta'ala bu ieu mah lain kitu awas ya karangan aing tah ciptaan aing lamun deuk di fotokopi bebeja heula ka nu bogana naon sababna atuh aing hayang menang bagian atuh
tah eta kos kitu la yajuzu taubu illa bi izni nakilihi eta kos kitu teh ceuk ahli tasawuf mah tanda teu ikhlas. Lamun ikhlas keparkeun setungtung bener ulah sieun-sieun teu kudu bebeja deui sok mama geus izin perbanyak bere pokona mah lamun memang jang halayak rame make laya juzu topu nu mantak abah mah lamun aya kos gituan ulah dibaca kos gitu mah mangpaatna asal aya laya juzu topu illa bi idzin nakil ulah dibaca mangpaatna teu ikhlas tah kos gitu mah tah eta tanda teu ikhlas hehehe. Nah geus bisa ngaji kuari geus rapi na kuari teh deuk dieusian ilmu jang usul ilallah mulai berangkat fa awwalus sair ilmun ndek ibadah ka Allah kumaha itu mawa ilmu ndek ka Bandung kumaha itu mawa bekal bisa paeh di jalan ndek ka Mekah teu mawa bekal kumaha jadi kudukeun zat warrohilah. Nah ieu ge deuk ka Allah sair ilallah kudu boga ilmu. Mun teu boga ilmu eta teh cara dongeng uzlah aju mawa anak sapi bikang sapoe dua poe kuat keneh saminggu lain deui pan perasaan saya dihareupeun bae itil ji atuh deuk kumaha deui 10 poe mah puyeng aduh geus teu katahan di luhur zikir dihandap utek-utekan milu zikir deui nyana. Je sakit ieu aing uzlah kumaha ieu ngadeuketan Allah barang neuleuh sapi bikang ditumpahkan pon kunyana manya uzlah numpakan anak sapi eta daun eta ilmuwan nu kos kitu pan cenah endek ngaluhurkeun agama Allah pan atuh ngagigiring zaki itu bohong teman deuk Allah na semi tah mah ai semi teh pan ge tibelet ujianan ulah teu kos kitu pan cenah deuk ka Allah pan atuh ka Golkar pan cenah deuk ka Allah pan atuh ka partai pan atuh cenah deuk ka Allah pan atuh gaul jeung riba deuk ka Allah kudu boga ilmu nu murni coba tinggalkeun ta ieu fa awwalus sair ilmun ilmu lelembutan jadi timimiti ilmu syariat kuari naik ka tarekat pan ieu deuk usul ilallah atau lamun ka partai mah usulna ila duit atau lamun lagi gulung nu kos kitu mah teh jadi tim sukses usulna teh ila Innova sarinyana alhamdulillah cenah anugerah ti Gusti Allah kajian pager kan bun aduh alhamdulillah cenah kabeli mobil alhamdulillah kabeli motor atuh usulna kadinya lantaran memang sair nage kadinya ai sair ilallah supaya wusul ilallah kaluarkeun nu kos kararit ieu mah ngaji ilmu wali ieu mah kaluarkeun nu kos kitu imbung haram geus teu wusul ka Allah begitu sasalaman dibere ulah leutik teuing anu ada kandol saeutik atuh ieu lah fa awwalus sair ilmun beres aya bahan di urang maca kitab bisa maham bisa nyurahkeun bisa kemudian ku urang geus diatur ruhna summa amalun beramal ku hari salat ngaji Quran geus menuju lillah penting urang-urang Allahu akbar lillah silaturahmina lillah ngariungna lillah ka Allah bae mantak ngamaknaan la ilaha illallah nage la maqsuda bihaqqin fil wujud illallah nu dimaksud kalawan hak kecuali Allah geus kabeh ge salat maksud ka Allah puasa maksud ka Allah zakat maksud ka Allah haji maksud ka Allah silaturahmi maksud ka Allah ngaji maksud ka Allah pidato maksud ka Allah deuk berpartai ge masalah asal nu dimaksud kecuali Allah pek bae dek organisasian pek asal ulah anu maksud Allah kecuali Allah cara orang dek jadi tim sukses no problem masalah asal maksudnya ke Allah sakitu bae akur teh cak Haji Pudoli iya geus ka Allah bae asal disungut teh heulanan ka Allah la maqsuda bihaqqin fil wujud ilallah encan naik deui engke la maqluba encan naik deui engke terus naik deh sesuai jeung makom
kuari berangkat kudu boga ilmu berarti aya nunung tun guru kuari beramal aya nu ngaping guru geus beres kakarak sumahalun ti dieu bakal timbul naon hal zauk teh nyicipi urang mun nyayur geus akur ieu teh rukun sayurna mun teh mah urang nyayur asem tina ngongoraan kemudian laja asem dan lain sebagainya coba rasana kumaha icipan ku urang sayur oh ngeunah geuninganan ieu sayur kurang aseman kurang uyahan kurang lajaan lieh ibadah ge sarua bae sok kurang nyai-nyayan ih ngeunah geuning geus karasa kurang zauk boga rasa nikmat lantaran ieu hate teh dijazab ka Gusti Allah ditarik dikaga Allahkeun situasi jeung kondisi kumaha bae ieu dijazab hate urang teh geus dikaluarkeun dunia dikaluarkeun makhluk nafsu jeung setan kajazab katarik ka Gusti Allah geus aya ner ngeunah geus geunah mah atuh waduh mantep jasa deh nangkep asal geus geunah nangkep nyaho-nyaho ngagoler bae geus tuh Habib Rozak maka budak deui bener. Waduh. Nah, asal geus diicipan ngeunah suma surbu ngeregu. Nikmat geus. Jadi berarti kuari mah geus menghayati nikmat rarasaan teh. Jadi ngeunaheun hese nyaritakeun ngeunah dina ibadah mah. Nyaritakeun Allah asa dihareup. Nyaritakeun gerakan-gerakan teh asa duk Allah. Allahu Akbar sejuta rasa aya uyahan aya aseman aya lajaan aya lada-ladaan seetik aya seungit-seungit nangkang ngoraan Masya Allah aya jagongan aya segala rupa rasa didinya aya ketika orang Allahu Akbar sorati Allah gerak ti Allah babacaan lain babacaan urang babacaan ti Allah gerakan nangtung kieu teh ti Allah eta teh lain kudu dihayalkeun diomongkeun kitu geus aya di jerona nu mantak atuh takbirna ge teh Allah yaqaula salat asyar 4 rakaat baru kenal bar atuh tama ngahayal kos itu mah ngaranna eta mah kos kitu mah kitu ngaco cek Allah teh sia kos jeung saha bae salat pan sia nyaho salat ge ti aing sia nangtungna ge nangga gerakeun aing atuh kunaon kikituanan dihareupeun aing pan aing aya sia basa kumaha ngahareupan RT cek Allah ieu sia nang aing geus asal Allahu Akbar di jerona geus aya rasaan eta kos nu tarutain eta aya lain salat bae da sia endek nginum geus aya kos nu tarutaina buktina nyokot gelas berarti sia bener dek inum aya kosu taruh taina di jero hate sia teh hayang cai es jam moal kanu panas kertek hate hayang nu tisah cai es kertek hate hayang nu panas atuh cai panas eta geus aya kosu taruh taina atuh kunaon ku ari salat Allah sejakauna salat usolli far cak Japar hayo siap sebab si Japar ya di tukang pan tahu bagaimana Haji Pudoli tahu mah cara mah kos gitu usolipar ya enggak siap ya di tukang tahu pasar bae jeung ai subuh teh pas subuh teh nangtung bae cek di tukang teh kun maksud di tukang mah kunut ngabejaan aing nyana pajar kunti atau lompat aduh di tukang lompat deui saruana blon kabehan pan geus datang keluar ditanya kunaon lompat cak sia cenah kunti kunut salah kabejaan kun atuh kabejaan sisi kun-kunan itu mana kali ngatur remeng-remeng pan ya kunti anak pan ya asupna eta geus lah usolifar si Japar itu kan enggak siap aduh tebareres biasa Masya Allah naya ilmun dua amal kadua katilu amal katilu hal opat zauk 5 surbu nah kagenep sakar di dieu mah luar biasa ya wallahu a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir
ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas shayd la yabluwannakumullahu bisyai'im minas shayd tanaluhu aydikum wa rimahukum liya'lamallahu man yakhafu bil ghaib faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim wallahu a'lamu bimuradihi ya ayyuhalladzina amanu eling-eling wong akeh kang padang imankeun ya ladzina kabeh la yabluwannakum yati bakal nyoba temenan yati bakal nguji temenan kum ing sira kabeh la yakhtabirannakum yati tegese yati bakal nyoba temenan kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah bisyai'in kalawan suwiji-wiji birusulihi lakum kalawan pirang-pirang kiriman Allah lakum gadwe sira kabeh minas saidi nyatana saking buburon tanaluhu kang merkolehu ing said aswari minu tegese pirang-pirang kang cilik minu saking said aidikum apa pirang-pirang tangan sira kabeh warima hukum lan pirang-pirang tumbak sira kabeh al-kibaro tegeseng pirang kang gede minu saking usaid wakana zalika bil Hudaybiyah lan ana apa zalika mangkono ibtila iku tetep ing dalam tanah Hudaybiyah wa hum yurimuna la udaya sahabat kabeh iku lagi pada hari haram ya sahabat kabeh wa hum muhrimuna paganatil wasumagana apa sato gesit wa tayrulan burung tagsa humiku ngaliputi ya wasulam tayrhum ing sahabat pirihalihim dalam pirang-pirang pemondokan ane sahabat li alam Allah depan yang tawuruh uning zabagus Allah ilma zuhurin kalawan wuruh zuhur mayaghafu ingong kang wadiyaman ing Allah bil ghaib ala tetep kalawan kang ghaib alun yaiku dari ala ghaiban tegese ala kang ghaib lam yarahu kang ora ningali man ing Allah payajtani bubakang adoi yaziman payajtani bala masaida magantang adoi yaziman asaida ing buburon pamani tada bagal desa pamani ku ngaliwat dosa man bada zalika ing dalam bada zalika naing dalam sausana mangkon larangan penyegaan saking said fastadahu maka ngaburan ya simanu ing said falau maka ikut tetep gade manazabun alimut dari siksa kang lara ayat ieu nuluykeun ayat anu kamari ngan patalina ayat ieu jeung cobaan-cobaan terhadap manusia. Manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ke saah ieu bahkan terus datang ke akhir menjelang kiamat. Terus baik berputar ku Gusti Allah teh dicobangan bahasa dicoba teh ya jang urang padahal Allah mah atuh teu kudu nyoba ka urang sebab kaweruh kanyaho kauninga geus aya di Gusti Allah mun dicoba kuat jeung henteu napan geus apaleun Gusti Allah mah mukmin jeung kafirna Gusti Allah geus apal kuat jeung teu kuatna Gusti Allah mah geus apal janu nguatkeun jeung nu henteu nguatkeun pan Gusti-gusti keneh ndek kumaha ge nu soleh jeung nu toleh atuh pan geus apaleun janu nyolehkeun Gusti Allah nu nolehkeun Gusti Allah aku make dicoba jang urang geus bahasana sanajan nyalande ka Gusti Allah nu dimaksudna maka urang ieu bilagah ngaran istimewa supaya kaharti ku urang kabehan sebagai makhluk anu makhluk teh pan dititah ibadah ka Gusti Allah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun
emang dek dicoba kumaha kitu ieu ku Gusti Allah dicoba teh lantaran kahirupan urang Arab wa kana sayd kaayaan buburon eta ngajadikeun kitu adatal Arab ngajadikeun kitu ma'ais li arabil arib li arabil aribah atau li arabil uraba artina kieu urang Arab teh kahirupanna teh ngabuburon kaleuweung mawa panah mawa pedang manuk diburon ku manehanana aya uncal kemudian aya berbagai-bagai hewan teh dibuburon dijual ka pasar tah kahirupan urang Arab baheula di zaman jahiliyah datang kamer ka Kangjeng Nabi tah eta teh kos kitu kahirupan ma'isna ma'isahna. Jadi mayoritas urang Arab teh ma'isahna kahirupan perekonomian ieu adalah buburon. Mendak ngetren. Coba bayangkeun waktu Kangjeng Nabi itu Ibrahim ngalayad ka Kangjeng Nabi Ismail ke Mekah pan Kangjeng Nabi Ismail keur nyieunnan panah handapeun tangkal kayu belah ditun Zamzam lamun geus ka Mekah mah ieu Zamzam ngan kitu ge kuari mah Zamzam pan ditutup ieu mah bagi nu baheula can ditutup ieu Baitullah ieu Zamzam sekitar bangsa 50 meter aya tangkal kayu gede rada luhur kadenya setik eta tangkal kayu pake nyuhan Kangjeng Nabi Ismail nyieunnan panah jangna teh buburon kaleuweung ke dibawa teh terus kaleuweung lain Kangjeng Nabi Ismail bae mayoritas urang Arab teh ma'isahna eta ke dibawa ka pasar dijual. Itulah datang ke zaman Kangjeng Nabi urang ge buburon teh sangat ngetren luar biasa terutama hewan-hewan anu lalindek bangsa permanukan manuk anu laletik kalau menuju rago eta teh bangsa pecang bangsa uncal bangsa nu kitu mantak kapanggih minyak misik ge kapantina uncal di dieuna aya ngagenteng segede kieu teh eta teh lamun geus dagag sorangan eta lah jadi biang minyak misik dibelah ku urang dicampuran ku cai mun teu dicampur ku cai teu beak-beak seungit terus bae asli eta lah getih anu berubah menjadi minyak misik asli getih tadi nama kulantaran geus berubah kuari jadi minyak bisa dipakai kuari kafir tadi mah kulantaran geus baca 2 kalimat syahadat jadi muslim suci kuari mah bodoh tadi barang ngaji haju kuari jadi pinter nundutan mah suci kos kitu betul. Nah gitulah cerita kehidupan orang Arab setiap ayat kehidupan didinya pasti bakal dicoba ku Gusti Allah sakumaha Gusti Allah nyoba di zaman Bani Israel saat eta di umat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam umatna dalam kehidupanana mencari maisahna perekonomianana perikanan mayoritas perikanan ka laut terus anu ka laut nu ngadagangkeun nu ngider etalah di zaman Kangjeng Nabi Musa adalah perikanan mantap eta aya bae di ku Gusti Allah rek dicoba mah awas ulah ngalalauk poe Sabtu dilarang sedangkan lauk teh poe Sabtu lobana di luar poe Sabtu mah rada kurang bahkan bisa disebutkan eueuh tapi lamun poe Sabtu Masya Allah kadeuleuh ku mata sedangkan dilarang cek Gusti Allah bejakeun Musa Sabtu teu meunang ngalalauk kumaha eta aya nu kuat aya nu henteu deuk nyoba datang ka mana iman umat Kangjeng Nabi Musa ternyata 70% teu kuat hanya 30% anu kuat nuturkeun larangan eta aya nu ngahela Musa bejakeun ka Gusti Allah aing ngalalaukna mah kami moal poe Sabtu pasti ge Senin Salasa kan kami mandek nyeun kamalir be ti laut supaya lauk teh poe Sabtu ka ditu ka empang kami meunang tanda ulah poe Sabtu mah ulah nyeun kegiatan naon ibadah ka Gusti Allah Sabtu teh ibadahna Yahudi Sabtu mah ibadah ulah aya kegiatan perekonomian perpolitikan titik cek Kangjeng Nabi Musa teu kuat
tah di zaman Kangjeng Nabi urang ieu adalah buburon sangat ketren maisahna teh dia anu ngahirupkeun negara teh negara Mekah ngahirupkeun negara Madinah manusia-manusiana teh buburon kaleuweung dilarang ku Gusti Allah waktu Kangjeng Nabi aya di Hudaybiyah untuk mencoba kekuatanana jeung dideuleu keimanan manusia datang ka manda sieuna ka Gusti Allah anu maha gaib coba turunlah ayat ieu ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai' eling-eling jelema anu arariman mukminun mukminat yakin jelas pasti la yabluwannakum Gusti Allah bakal nyoba ka aranjeun kabeh bakal nguji dek di dalam mana nu kuat mana nu henteu kudu loba diujina teh kudu keur digeluti ku manusia saat eta ge hanya bisyai'im minasyid hanya sakadar tina urusan buburon ieu teh ngabahasakeunana Gusti Allah bisyai'in maka isim nakiro teh kapan maedahkeunana bisa kana umum kebelah dieuna mah bisa maedahkeun kana tahkir bisa maedahkeun kana hina berarti ngabuburon teh usaha anu hina sanajan bisa ngahirupkeun dina perekonomian Mekah saat eta tapi usaha eta teh termasuk usaha anu hina ngan sakadar ngalah hewan ngan sakadar ngalah kitu uncal jeung sajabana kemudian dijual ku Gusti Allah teh dilarang lantaran eta perusahaan anu teu pati bagus nu hina geus kabahasakeunana ge make naon kitu ngaranna bisyai'in bisyai'in teh isim nakirah teh maedakeun kana tahkir perekonomian anu melalui hewan eta adalah syai'in minasyid kartina hina ieu buburon teh dilarang ku Gusti Allah awas birusulihi kiriman-kiriman Gusti Allah pan aya hewan mah teu bisa dikembangbiakeun ku urang lantaran sanajan dikembangbiakeun ge kadang-kadang panyakit teu gawawa geus dikirim bae ku Gusti Allah gunung anu breng manuk pinuh gunung anu uncal leuweung anu gitu embe gunung anu terus bunding gunung anu sapi leuweung himar tah eta teh birusulihi lakum dikiriman ku Gusti Allah hewan-hewan per gunung per leuweung per daerah geus engkena bisa kieu gunung anu oh berarti dek ngala uncal ieu panahna gunung anu oh berarti dek ngala manuk ieu panahna ieu alatna dek anu oh berarti dek ngala sapi liar maka ieu alatna geus diterap-terapkeun ku Gusti Allah nah ieu lah ku Gusti Allah bakal dicoba bisain birusulihi lakum dikirim ku Gusti Allah tapi kuari dek dilarang ku Gusti Allah tanalu aidikum warimahukum anu bisa benang kuleungeun lamun anu laletik manuk-manuk teh araraneh di zaman harita mah keur encan dilarang mah ku Gusti Allah teh tetep bae kudu dibandring tetep bae kudu dijaring tetep bae kudu dileget barang ku Gusti Allah dilarang mah masyaallah eta manuk teh halal liberan di luhureun hulu halal liberan we di dieu di pundak ya Allah singgel libet uncal-uncal segala rupa sedengkeun ieu dilarang ku Gusti Allah teh dicoba ku Gusti Allah coba datang ka mana kaibanan anjeun tanaluhu aidikum anu laletik mah bisa dicekal ku leungeun tanpa susah payah warima hukum nu geledek mah make panah make pedang jeung sajabana tapi aya dina kagampangan nu jelas mah babari jasa ngalaman nu teh tapi kuari dilarang ku Gusti Allah awas cek Gusti Allah dilarang nai wa hum muhrimuna fakanatul wahsu wat tayr tagsyahum pirihali dilarang awas ulah selama beberapa hari ulah salila di Hudaybiyah turun ayat ieu teh waktu Kangjeng Nabi deuk nyerang Mekah mampir di Hudaybiyah kuari jamaah haji kadang-kadang ngalami kot ka Hudaybiyah ka dieu ka arah Jeddah
masjidna sangat sederhana teu dibangun caina kadang-kadang kurang di Hudaybiyah mah eta teh kadang jamaah haji kuari ngalami kot ka Hudaybiyah deuk umroh masalah penting ka tanah halal bae lain ka jaronah lain ka tanaim tapi ka Hudaybiyah ari urang lembur mah teu nyaho dongengna Hudaybiyah we naon ieu Hudaybiyah teu nyaho kaler kidul teu nyaho hitut bau teh dongengna kos kitu tah ketika Kangjeng Nabi dek nyerang Mekah. Nah di dia mampirlah di Hudaybiyah ta cicing di Hudaybiyah Kangjeng Nabi aya di dinya kuari tanda antara Mekah jeung Jeddah ta make tugu ieu tanah halal ka dieu ieu ka dieu tanah haram ta Hudaybiyah ngaranna masjidna teu dibangun baheula mah kuari geus rada dibangun ge can optimal tapi ya kemudian caina geus saeutik di dinya urang ngalami kot kadang-kadang henteu masalah geus ngan ieu mah carita Hudaybiyah turun ayat ieu tah di dinya tah awas segenap kaum mukminin kaum muslimin mukminat muslimat Allah ngalarang mencoba karanjeun kabeh saha anu kuat jeung saha anu henteu lianam Allah supaya Allah ngayahokeun mayakhafuhu bil ghaib ka jelema anu sieun bil ghaib hana anu gaib ka Gusti Allah nu gaib kan urang lamun teh mah dititah ku bupati-bupatihna aya kadeuleu ngajengleng jeung make aturan-aturanna sieun wajar lantaran kadeuleu ku mata mun gubernur nginstruksikeun kadeuleu ku mata instruksina sieun mun dilarang kitu keneh lamun komandan di ABRI batalion aya aturan-aturanana mun menyalahi aturan sieun lantaran kadeuleu ku mata kadenge ku celi komandanna galak jasa tilok seri-seri ajan kitu keneh di kepolisian atawa aturan-aturan di organisasi urang teh bisa sieun lantaran kadeuleu kuari mah urang diinstruksikeun ku Gusti Allah haram halal meunang henteu sunah makruh bari Allahna teu kadeuleu tah dek muji Allah teu kadeuleu nu ngainstruksikeun dek datang ka mana nurutna diuji ku Gusti Allah nu mentak di dieuna lialam Allahu ilma zuhurin cek Imam Jalal ya Allah mah geus apaleun ieu lialam Allah ngarah Gusti Allah teh apaleun ieu teh ilma naon ilma zuhurin berarti goyahna jang urang ai ilma zuhurin mah ya Gusti Allah Bapa geus apaleun nu mukmin jeung nu kafir atuh memang lang Gusti Allah atuh Allah Maha uninga anu ibadah jeung nu teu ibadah Allah teh kapan apaleun janang Gusti Allah nu saleh jeung nu teu saleh nu toleh atuh apaleun janang Gusti Allah ieu segala rupa boro-borona naon lahir urang jeung maut urang geus kajahoan ku Gusti Allah janang Allah ieu atuh make dicoba kuliah lama oh Imam Jalal saeutik mah di dieu make ilma zuhurin maksudna Allah dek nganyahokeun teh ilma zuhur supaya lahir ebreh ka manusia jadi lain ke Allah ngan disalandekeun ka Allah supaya kanyahoeun ku maraneh kabeh wahai para manusia saha anu iman jeung saha anu teu iman ka Gusti Allah saha anu kuat imanna jeung saha anu teu kuat ka Gusti Allah na ieu teh jang lanjut bisa kadeuleu khususna halayak rame umumna ka Kangjeng Nabi Muhammad mad deuleu ku anjeun instruksi ieu saha anu kuat jeung saha anu teu kuat begitu tek diinstruksikeun manu kalali berdiluhureun sirah sedengkeun haram uncal-uncal embe-embe sing haliwir dihareupeun digigireun kitulah Allah teh setiap dek nyoba teh aya di dinya barangna aya nu ngintip bae Muhammad ayo emang kudang itu ingin bapak bukan nama aya Muhammad mah deuk di ala bae lau manuk ieu waduh mun ku urang dijual manuk itu tuh hijina ge sakitu mun urang menang 10 mun 100 geus muji kitu bae cek nu saurang deh ulah kitu tetep bae lain ka Muhammad mah instruksi doang kanu mah gaib lah Allah mah teu kadeuleu ieu urang Arab ge kos kitu urang Arab tah urang Arab ge saru teu kadeuleu ieu aing mah asal ku Muhammad bae ulah kadeuleuna izin aing ku Muhammad mah tapi lamun ku Allah mah pan Allah mah teu kadeuleu gaib Allah mah ya urusan urang jeung Allah waduh itu tuh mbeleweng waduh ngabring gitu tuh aya sabaraha tuh waduh aya 20 hijina sabaraha waduh lamun 20 waduh Muhammad ayo tole ulah sok kitu
ke Muhammad nyahun eta hampir orang Arab nguji kitu kabeh hampir teu kararuat Masya Allah teh ketika diuji kitu teh hampir teu kuat nah kuari teh riba kredit saha coba kuari di imah mana nu teu ngridit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atawa ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bungana baik eta teh gitu tabungan khusus atawa memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah kuarima urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari ieu mah 2 juta DP kebelah dieuna 1 juta DP kebelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang deuk kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ja kiai na ge ngridit ieu kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai kumaha eta ngridit haram eta jak kiai mah haram lah teu teh mah kumaha eta bae janganana ngridit kijang pan Kiai ai deposito si haram dan mengenai bagelama kiai teh haram tapi itulah teu kumaha urang bae nyanana sok diberepan ku bos. Deuk kumaha beresna ta ieu dicoba. Guys, lantaran haram ganti kuari mah ku urang kuari mah ku daging. Make daging kuari mah geus asa bank padahal mah bank keneh koperasi bank daging bank dan lain sebagainya nu ngahuhuluanana kiai keneh bae Masya Allah kamari multi nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui deuk kumaha coba tabalinger teu ngaraji Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh pan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah ayeuna nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujudna ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun jana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level diaji atuh mantak naon coba di atamat Yahudi ti Amerika kokocoranana ge mantak naon we ditakrib bae teu bisa dilaksanakeun ulah atuh atau urang atuh nyeun sekup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteuneun di dengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas beusi dikerebekeun ka di neraka Masya Allah nah ieu kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit na ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun kabeh bisain ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galalde mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafuhu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafuhu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan garang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kukumaha ge henteu abdi moal ngredit moal abdi moal kadeuleu tegerna iman di jero dada
tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu malah ngan 2% doang ngan rada relay rada panjang. Nah ieu mah DP na ge cukup 100 moal aing mah geus boga meuli cash bae meuli moal aing mah kadeuleut tegerna. Assalamualaikum bagi Mbak belum ada motor ya di sini. Iya belum ada. Ini ya udah saya bawain deh. Mau pengen motor apa? Nggak punya uang gampang. Uang mah udah tiap bulan aja ya kecil. Anu oginya 3 tahun dah udah ini mah. Ya udah bawain satu dah. Tuh iya teh kan. Geus leutik ya tah. Leutik iman di hate jelema eta. Leutik iman di dadana. Pagi Kiai pagi, aduh pagi sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan ya, muludan aja. Kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai. Iya emang. Udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah. Aduh itu aja lah. Ya udah bawain satu. Kiai Blon. Kiai Blon kos gitu tah. Mana nu teger Kiai coba keluar. Demandak ngomong ngapuluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya nager ieu mah cenah loba ieu santai nu ngaraji kuari mah jauh. Atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja ieu alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ke 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka temen teh jadi mamalah atuh pan sia ge lamun teu dibere duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu banyakit di babawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan. Kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah dek nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab kabelah dituna keuna nyahoeun ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu. Tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeredit hayu tiatut hayu ti WA hayu geus di mana bae geus hayu ceramah hayangna hayang cawambon melulu moal dituturkeun. Kok bisa gitu Kiai? Lantaran pasantren mah neuk ngembangkeun ilmu Allah non teknis. Cek urang ketos non teknis nyaho aing teh nyaho eta. Di luar teknis pondok pasantren mah Islamun pondok pesantren maka teknis cara pondok pesantren modern dunia sama pesantren mah non teknis teu kudu make teknis pesantren mah lantaran dek nungtun jelema dibawa ka Allah asal dirina madep ka Allah bakal dituturkeun teu kudu make teknis udangkeun budak peuting tahajud berjamaahkeun tahajudna balik we boro-boro tahajud salat henteu non teknis pesantren ulah di pikiran teknis asal betah bae heula di pondok asal betah bae heulanan teu kudu ngaji geus pokona mah masak kees teu kudu ka masjid heulanan asal betah bae heulanan ge isinan sorangan aing mondok geus sabaraha bulan ieu dahar bae can ka masjid tegar ulah non teknis pesantren mah deuleu riwayat waliullah pesantren mah teu kudu dititahan ngajejang ayo sing bener ngajar teu kudu cicing di pondok pesantren masak kege beak duit bapana neng sebulan 2 bulan kakarak nyana ka masjid berjamaah Allah akbar nongkrong ngajinya kitab naon kitab aing macan boga mulu ka ngaji ya ku kiai ge asal betah bae cenah teu aya aturan ngaji teu aya aturan sing ade ulah salah lantaran pondok pesantren mah aya anu setahun bisa ngejar 10 tahun beda ilmu Allah mah
beda ilmu Allah mah dikejar sabulan bisa mengejar pelajaran 10 tahun gitulah ya Allah lamun geus mere ilmu ka hiji santri Masya Allah eta mah make teknis-teknis gitu modern tah mah ini mustak kita mudirun tah mah moborot pondok pesantren mah tiba heula lagi sok kira tiba heula lagi santri botakan kos du frustasi ke masjid kabeladi dong geus embungnya sih bau geus kos gitu kan mun babaturan saya tanya satu kumaha aing bae sampai ka Allah mah itu kudu bisa sih kerja di ka mall ka Allah paling jeung ngabatur aing jeung sia sih telok nya sih agak satu atuh bararu bentek oh masalah dahar teu puguh waktu emang santri puguh waktu henteu coba bapak-bapak ibu-ibu datang ke pesantren Cilok jam sabaraha bae aya bae nu masak jam sabaraha bae aya nu masak tas subuh aya nu masak jam 7 aya nu masak jam 8 aya nu masak jam 10 aya nu masak jam zohor kiai ka masjid nyana masak asar batur ngaji nyana masak penting waya istirahat nyana memasak keneh bae aja dicarekan ku kiai na ulah emang kos kitu pondok mah bebas di pondok aja salah cenyahoeun kabeh ka rahasia pasantren inget awas nu dek diturunkeun ilmu ulama wali-wali Allah ditarimana kudu nu bersih teu meunang aya paksa-paksaan kudu nu loyok nu rendah hati anu bener-bener endek nu mantak lamun teu betah ku teu betahna bae ge teu boga bagian teu budak ilmu kawalian teu betahna bae anak di pondok pesantren teu boga bagian ilmu kawalian ku betahna bae ge teu bisa ngaji wali eta budak mun bapa mah santrengkeun anak dihitung ku ari geus 10 tahun padahal teu bisa ngaji ulah dikukumahakeun geus jadi wali ye emang bala Indo ya tuh